Ta'allum kitab Al-Ajurumiyah Sahifa Tis'ata Asyar Babut Tauqidi. Ari ieu eta bab netelakeun tauqid hartosna nguatan. At-tauqidu ari tauqid nguatan tabiun eta anu anut lil muakkadi kana muakkadna fi raf'ihi dina rafa'na muakkad wa nasbihi jeung dina nasabna muakkad wa khafdihi jeung dina khafadna muakkad wa ta'rifihi jeung dina ma'rifatna muakkad wa yakunu jeung kabuktosan taukid bi alfazin ma'lumatin eta tetep ku pirang-pirang lafaz anu ditangtukeun anu dikanyahokeun yanu bi makna nu ditangtukeun. Wahia sareng ari alfazin ma'lumah an-nafsu eta lapad an-nafsu hartosna dirina atau datiyahna wal ainu jeung lapad ainu hartosna zatiyahna wa kullun jeung lapad kullun hartosna sakabehna wa ajma'u jeung lapad ajma'u hartosna sakabehna wa tawabi'u ajma'a jeung pirang-pirang nu nuturkeun kana lapad ajma'a hartosna sakabehna ajma'a. Wa hiya sareng ari tawabi'u ajma'a aqta'u eta lapad aqta'u sakabehna wa abta'u jeung lapad abta'u sakabehna wa absa'u jeung lapad absa'u sakabehna. Taqulu ngucapkeun anjeun qama zaidun nafsuhu kana lapad qama zaidun nafsuhu qama geus nangtung saha zaidun ki zaid nafsuhu tegasna dirina zaid wa ra'aitu jeung geus ningali kuring al qauma ka kaum-kaum kullahum tegasna sakabehna kaum wa marartu jeung geus ngaliwat kuring bil qaumi ka kaum-kaum ajma'ina tegasna sadayana. Selanjutnya babak ketiga tina tawabi'. Ari tawabi' atau tabi' mufradna sok anut kana matbu'. Kalimat anu sok anut kana samemena sabaraha aya 4. Naat, ataf, taukid sareng badal. Yatba'u fil i'rabil asma'al uwal na'tun wa taukidun wa atfun wa badal osok anut kana baris anu awal naat atap taukidna sareng badal. Babak katilu taukid. Tah taukid mah sok nuturkeun teh kana naonna? Kana muakkad. Taukid mah penguatna, muakkad mah hartosna anu dikuatan. Anu dikuatan atau kalimat nu diperkuat. Jadi taukid hartosna kalimat penguat. Penguat. Bisi kurang yakin karena obrolan orang, maka kurang dikuatan obrolan orang teh. Tah penguat eta disebutan naon? Taukid. Maka kalimat taukid kalimat penguat irobna kudu mengikuti nu dikuatanana.
Definisina kumaha taukid? Taukid kabagi dua, hiji taukid menurut lughah nyaeta at-taqwiyah. Taqwiyah teh naon sigatna? Arroha qawwa yuqawwi taqwiyan, berarti ngakeun menguatkan. Berarti takwiyah teh artina teh kadar-kadar nguatkeun. Nguatkeun. Menurut logat mah punten abdi niatan kapamaksadan Ujang Ahmad maksad teh bae naon gitu kan nguatan. Jadi abdi naukidan tanah kidan teh naon nguatan kadar-kadar nguatkeun atau nguatan atasnya. Kedua, taukid menurut istilah. Nah, taukid menurut istilah maka bagi dua. Hiji taukid lafzi. Nah, taukid lafzi. Jadi lamun hayang urang rek nguatan omongan teh, lapadna diulangi bae deui katana. Orai. Itu kan dua kali ngomongna supaya naon? Supaya perhatian gitu. Eta teh karana naon? Taukid. Contoh di Al-Qur'an mah kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka, tadakan kadua. Wa jaa rabbuka wal malaku soffan soffa. Eta namina taukid. Taukid naon? Taukid labdi, mengulangi lapazna. Lamun hoyong ku Arab nama definisina kumaha? I'adatul lafzi bi'ainihi, mengulangi lapad dengan datiahnya lapad. Maksudnya mengulangi lapad yang sama. Contoh, jaa zaidun zaid. Jika kanu tengupingnya, zaid. Tah, eta taukid bisa nama jang ngobrolkeun kanu malaweung ya sana. Taukid eta teh. Taukidna taukid labdi. Lamun dina Alfiyama wa ma mina taukidi labdiyun yaji mukarraron qaqali kadruji udruji asupkeun nyai udruji asupkeun cenah nyai carana teh udruji asupkeun naon kancing menurut maksudna. Padahal kancing mah da asupkeun teh keluar deui. Kita taukid lafzi, jadi mengulangi lapad yang sama. Di ini dan mengulangi lapad yang sama. Atau kalau tidak mau dengan yang kata yang sama, au bi muradifihi, dengan kata muradifnya. Aya bangkong, kodok. Mungkin ya mah kalau pengertian bahasa gitu ya. Bangkong, kodok. Ari ngomongna ka urang Sunda, da tuh dikodok. Jadi salah eta maksud taukid tadi gitu. Jadi bisa ku kata anu berbeda. Contoh, jaa insanun basarun, geus datang manusia, tegasna manusia. Arizan naon logatna? Manusia. Pada loba pohona manusia. Basarun naon atasna? Manusia. Ngan pada diambil tina kata basar kulit. Pada ari manusia mah nampak kulitna. Pada jeung hewan sanes teu nampak kulitna. Nu nampak teh bulu-bulu nanya domba. Buluna katingat hayam, buluna bebek, buluna baruluna kataringal itu. Ari manusia mah naonna? Kulitna. Kumaha meureun kulitan. Ngeri teh kulitan wae. Katingali jerona maka disebutkan basarun manusia. Ta eta taukid labdi. Insyaallah ngartosnya taukid labdi mah jadi sarana mengulangi lafaz atau kata yang sama. Muradif disebutna kata yang sama.
maka barisna tinggal saminya. Jaa Zaidun Zaidun. Mana taukid? Mana taukid? Nu kadua. Mana muakkad nu taukidan? Zaidun nu kahiji. Jaa insanun basharun. Mana taukid? Basharun. Mana muakkad nu taukidan? Insan. Kata yang pertama namina muakkad, kata yang kedua namina taukid. Ieu sama-sama mengikuti. Eta namina taukid lafzi. Kedua jadi taukid maknawi. Taukid secara makna. Jadi segi maknana sudah termasuk karena naukidan. Naon taukid makna manawi salasna malapan taukid mangan opat. Hiji kulapan naon nafsun, kadua kulapan ainun, katilu kulapan kulun, kaopat kulapan ajma. Kan segitu. Jadi pokoknya mah lain taukid manawi mah lamun aya lapan nafsun ainun kulun ajma'u eta taukid. Ame hoyong gampil mah. Taukid mah namian kitu mah. Taukid manawi. Ngan eta lamun ningali kana fungsi nama eta lapan nu opat teh kabagi dua itu taukid. Hiji aya taukid maknawi aini. Taukid maknawi aini. Jadi jangan menguatkan perorangan aini mah datiahna. Ari ieu mah kadua taukid maknawi syumuli, yang menguatkan secara keseluruhan. Ieu mah peroranganana. Artinya gitu. Menurut definisi nama mayar pautawahuma mudofin ilal muakkadi. Naon patokan taukid maknawi aini sareng mayar pautawahuma mudofin ilal muakkadi. Hartosna ma nyaeta taukid. Contoh gerak jaa zaidun nafsuhu. Jaa geus datang saya Zaidun ki Zaid. Aya ki Zaid datang. Umpamana Zaid teh presiden Indonesia. Kurang wonya ku Zaid mah teu ku Jokowi lah. Jaa Jokowi geus datang ya Pak Jokowi. Cing kira-kira kalembur Jokowi mungkin teu. Asa pija jauheun. Cek dengan amannya ya Jokowi. Nah, berarti perlu aya kalimat pentaukid. Tah lamun rek menguatkan perorangan gunakeun kata nafsuhu. Berarti naon? Jaa Jokowiyu nafsuhu. Nafsuhu. Pelapad nafsu. Jaa Zaidun geus datang ki Zaid nafsu datiahna Zaid. Si Zaid nu datangna. Lah perwakilna paling ge lain wakilna. Nu datangna Zaidna teh wakilna. Atau mobilna. Biasana politikusnya sebut kurek datang padahal mah ajudanana datangna teh. Kadang-kadang mobilna wungkul eta teh. Ari kerusum kompanyo bade sumping nang itu pusat anu mobilna wungkul dikutupkeun kacana. Politik eta terus kejadian itu sebetulnya ngiruta eta. Jadi jangan nawakidan mah kulapan nafsu. Jaa Zaidun nafsu. Sing datang sana Zaid atau wakil Zaid. Zaid berarti lamun aya kata wakil Zaid berarti wakilu Zaidin. Berarti ada wakil Zaid berarti seolah-olah aya kalimat nu mendahului lafaz Zaid. Tah kalimat pendahulu itu disebutna mudhof. Tah ku ayana lafaz nafsuhu ma kalimat pentaukid yarfa'u tawahuma mudhofin, menghilangkan sangka-sangka adanya mudhof, menghilangkan aya kalimat sebelum muakkad, menghilangkan sangka-sangka ayana mudhof ila muakkadi di muakkad. Mana muakkad? Lafaz Zaidun.
Nah, ketika aya lafaz nafsuhu mah hilanglah kalimat mudhof. Ari mudhof teh berarti maksudna nu didopatkeun kana lafaz zaidun atau kalimat pendahulu kana lafaz zaidun. Tah aya. Jaa zaidun geus datang ki Zaid. Wakilna sanes. Laisa wakil Zaidi, laisa wakila Zaidi, walaisa khodima Zaidin, walaisa tu Zaidna teh yang tenawan. Jadi mudhof ilaih berarti nya lamun aya mudhof ya wakil Zaid. Jadi hari kata teh bisa digabungkeun. Lamun kalimat pertama naon mudhof, kata kedua namina mudhof ilaih. Motor Zaid, mana mudhof? Motor. Mobil Zaid, mobil. Rumah Zaid, mudhof. Tah antara ilapan nafsu mah eueuh gambaran kitu. Geus datang ke sana Zaid. Di ayat penyimpanan kata sebelum lafaz Zaid. Tadi sebutna ma yarfa'u tawahuma mudhafin ilal muakkadi ma kalimat lafaz nafsu itu sebagai kalimat yarfa'u tawahuma mudhafin menghilangkan sangka adanya mudhaf ilal muakkadi palebah muakkad nyata palebah lafaz Zaid. Jadi maksudna Zaid teh teu menyimpan kata pendahuluna. Teu nyimpan kata pendahuluna. Teu wakilna Zaid, lain mobilna Zaid, lain ajudan Zaid, tapi benar-benar sahanu datangna teh Zaidna. Tah kitu ngaranna menghilangkan sangkaan ayanya mudhof. Jadi kadang-kadang ngobrol suka make sok aya mudhofan, ngobrol teh. Hurungkeun lampu, lampu lain udah hurungkeun ana. Tuh tombolna. Tombol lampu maksud nama tuh asurkeun seuneu lain asurkeun suluh seuneuan gitu suluhna mungkin lamun nu bodoh mah aduh kumaha seuneu kudu asurkeun gitu kan. Jadi ngomong itu kadang-kadang aya mudhof miceun mudhof. Tah ieu mah tanpa ada mudhof, jadi jelasnya. Tak cara naukidana gunakeun ku lafaz naon? Nafsun atau lafaz ainun. Ganti nafsu ku lafaz ainun. Jaa Zaidun ainuhu. Tah eta kitu manamina taukid maknawi. Kumaha tuana taukid maknawi? Di dia dicantumkeun atau kidu tabiun lil muakkadi taukid mah kudu nuturkeun kana muakkad. Jaa Zaidun nafsuhu mana taukidna nafsuhu mana muakkadna Zaidun. Segi naonna mangikutina hiji segi i'rab. Hiji fi rafihi lamun ropakeun deui wa nasbihi lamun nasabkeun deui wa khafdi lamun khopadkeun deui aya moal jajem moal dan nafsu mah ieu mah isim eta jajem. Hiji segi naon segi baris kudu sami segi baris satu segi i'rab ropa atau nasab atau khafad kudu sama. Kadua dina segi wa ta'rifihi segi marifatna dua segi naonna ma'rifat. Berarti ayat ketepatan kiri di dia. Teu ayanya. Berarti dina taukid mah moal aya nu nakirah KBG marifat. Soalna dimarifatkeun ku isim dhamir. Lafaz nafsu jeung lafaz ainuhuna teh diidopatkeun kana dhamir. Jadi cara pemakaian taukid lamun nafsun jeung ainun mah kudu didopatkeun kana dhamir. Didopatkeun kana dhamir. Dhamir anu akur jeung muakkad. Lamun muakkadna mufradkeun deui. Lamun tasniahkeun deui. Jamakeun deui. Contoh, contoh. Jaa Zaidun suhu atau
ainuhu. Lamun tak jaida dua jadi kumaha jaa zaidani. Tah lamun dua mah lamun muakadna tasniyah alus dijamakeun taukidna teh. Lamun muakadna jamak kudu dijamakeun naonna taukidna teh. Jadi anfusun atawa ayunun. Ya kudu dijamakeun nya taukidna. Berarti ku masuk sareng jaa zaidun nafsuhu. Tasniakeun jaa zaidani anfusuhuma. Anfuskeun jamakeun alusna jamakeun jaa zaiduna anfusuhum. Lamun istri jaat hindun nafsuhu suha jamak tasniahkeun moyaskeun deui nafsuha tasniahkeun jaat hindani anfusuhuma jaatil hindatu anfusuhunna. Ieu mah latihan menggunakan lafaz taukid. Sareng jaa zaidun suhu jaa zaidani anfusuhuma jaa zaiduna anfusuhum. Istri muannas jaat hindun nafsuha jaat hindani anfusuhuma jaat hindatu anfusuhunna. Jadi catatana dua hiji naon baca lapad nafsun jeung ainun kudu diidopatkeun kana dhamir anu akur jeung muakadna. Muakadah teh kalimat sebelumna tuh. Lamun zaidun berarti nafsuhu, zaidani anfusuhuma tuh tasniyah. Kadua kumaha? Lamun muakadna tasniyah alus ieu lapad nafsun jeung ainun teh dijamakkeun. Jadi anfusun atau ayunun. Lamun muakadna jama mah kudu atau wajib ngajamakeunana. Sareng ayeuna ku lapad ainun. Jadi jaa zaidun ainuhu jaa zaidani ayunuhuma jaa zaiduna ayunuhum jaat hindun ainuha jaat hindani ayunuhuma jaat hindatun ayunuhunna. Ain di dieu mah sanes ain panon logatna kade zatiyahna ain dan lamun bimana panon malain taukid umpamana teh qopatu ngabocokan kuring ngabocokan zaidan kaki jaid ainahu kana panona lang ngabocokan bocok panona teh dia ditojos sebenarnya nojos atau ngadonggel nyokel qopatu nyokel kuring zaidan kaki jaid ainahu kana panona eta maleun taukid da aina bimakna panon lain panon ieu zatiyahna nu artina. Urang coba tarkib jaa zaidun nafsuhu lapad nafsuhu tarkibna jadi taukid tina lapad zaidun kulantaran muakadna tingkah ropa maka lapad nafsuhu tingkah ropa alamat ropana kudoma sabab kalimatna isim mufrad segatna teu ngagaduhan segat margi goer mutasorif
nafsu mudhof hu mudhof ilaih kulantar mudhof ilaih tingkah jr dimabnikeun kana domah nyicingan dina mahal jr kalimat naon nafsu domir mutasil majrur tudukana mufrad muzakkar goib bihi samjing bihi segata tengah gaduhan segat maksudnya tengah gaduhan segat magi goer mutasharif ngalogatanana tegasna dirina zaid tegasna rarangkeun naon taukid di lamun aya tegasna berarti taukid diantawisna padahal ge ayan ke tegasna rarangkeun taukid dirina bawa lapan nafsuhu zaid marji domir lapan hu catatan katilu mah lapad taukid teu meunang diidopatkeun teu meunang diatapkeun antara lapad taukid deui. Jadi lamun digunakeun teh langsung bae tanpa menggunakan huruf atap. Jaa Zaidun nafsuhu ainuhu. Ulah kieu. Jaa Zaidun nafsuhu wa ainuhu. Ulah. Kedua taukid maknawi sumuli. Sumuli artosna ngurung, maksudna mah menyeluruh. Supaya tanggapan pendengar teh bahwa eta kata teh benar-benar menyeluruh, tidak ada bagian yang tertinggalkan. Maka taukid sumuli ieu cara naukidanana kudu lapad. Hiji ku lapad naon? Kullun. Kadua kulapad ajma'u logatna sadaya. Naon definisina atau patokanana ma yarfa'u tawahuma adami iradati syumuli sareng ma yarfa'u tawahuma adami iradati syumuli ma perkara yarfa'u anu menghilangkan ieu ma tawahuma adami iradati syumuli sangkaan teu ngamaksud menyeluruh. Jadi bisi perkiraan nu ngadenge merukan teu kabeh tah ditambah ku lapan kulu supaya menjelaskan kana kabeh. Contoh ja'al qaumu kulluhum ja'a tos datang sa'al qaumu kaum-kaum kaum-kaum atau santri-santri kabeh araya kulluhum sadayana berarti lamun dibahasakeun kulluhum sadayana aya teu nu tersisa teu aya kabeh mengikuti daratang kabeh ge tah eta lapad kulluhum disebutna ma kalimat taukid yarfa'u tawahuma adami iradati sumuli menghilangkan sangka teu ngamaksud murung. Yarfa'u menghilangkan tawahum sangkaan adami teu iradati sumuli ngamaksud murung. Jadi leungit sangkaan-sangkaan etanya soalna geus aya taukidan. So kulluhumna ganti ku lapad ajma'u. Jadi ajma'una ja'al qaumu ajma'una geus datang kaum-kaum sadayana. Berarti lapad kullu jeung lapad ajma'u mah jang naukidan anu muakadna teh loba juz-juzna, loba afrod-afrodna. Loba bagian-bagianana sapertikeun kaum kan loba jalmana. Loba juzna berarti. Maka ditaukidna ku lapad ajma'u. Berarti ari kullu nya lapad ajma'u mah muakadna teh loba bagianana nya, loba afrodna. Biasa nama dina muqaddimah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ajma'in teh muatan semuanya.
semua sah, semua sahabat, wala alihi tingkah JR, wasohbihi tingkah JR, ajmaina tingkah JR, alamat JR naku iya. KPG si marifat ta'ir nakiro. Soalnya kalimat taukid mah pasti didapatkan karena naon? Karena domir kulluhum. Kapan saya lapat ajma'u mah tadi didapatkan karena domir. Tah lamun lapat ajma'u mah tadi didapatkan karena domir. Marifat nanti kupedah jadi alam atau khusus lapat yang peragi naukidah. Jadi sebutannya alamut taukid khusus ngaran atau kalapan paragi naukidah. Maka hukum lapat ajma'una eta hukumna ma'rifat teu nakira. Maka dina kitab Al-Jurumiyah disebutkan at-tauqidu tabi'un lil mu'akkadi fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi. Teu aya kata wa tankirihi. Soalna teu aya lapat tauqid nakira. KBG marifat lamun idofat kana domir marifat teh ku domir, lamun teu idofat kana domir jadi alam atau ngaran anu khusus paragi naukidah. Berarti lamun kulo jeung ajma umma moal gambaran tasniah moal. Da tasniah mah duaan tuh. Ari sumuli mah kenerangkeun sabaraha? Menyeluruh. Berarti nu lobaan, kenerangkeun nu lobaan. Sok atuh ja'al qaumu kulluhum tinggal nasabna ra'aitul qauma kullahum marartu bil qaumi kullihim sarang ja'al qaumu kulluhum ra'aitul qauma kullahum wa marartu bil qaumi kullihim. Tahap kedua ganti kulluna ku lafaz ajma'u. Ja'al qaumu ajma'una ra'aitul qauma ajma'ina marartul qauma ajma'ina ajma'in nganduanya lapatna naukidan sumuli ku lapat kulun jeung ku lapat ajma. Wa tawabi'u ajma'a tapi lamun ditaukidan ku lapat ajma'a mah meunang di taukidan deui. Jadi lapat ajma' mah didaunan deui cenah ge. Meunang di taukidan deui. Kan tadi lamun dina taukid aini lapat nafsun meunang di taukidan deui ku lapat naon? Ainun. Contoh jaa zaidun nafsuhu ainuhu menang. Tadi dia disebutkan lamun setelah lapat ajma'u menang di taukidan ku lapat akta'u atau abta'u atau absa'u disebutkan teh tawabi'u ajma'a nunuturkeun kana lapat ajma'a. Berarti bisa teu akta'u abta'u absa'u tanpa ajma'a? Teu bisa. Jadi eta mah hayangna teh tawabi wungkul mendampingi lapat ajma'a wungkul eta mah mendampingi wungkul. Contoh di tengah dalam kurung watawabi'u ajma'a wahia akta'u abta'u absa'u ja'al qaumu ajma'una ikuti kulapan akta'u akta'una ikuti kulapan abta'u abta'una ikuti kulapan absa'u absa'una. Jadi menang lapan ajma'u diikuti kanu tilu akta'u abta'u absa'u. Lamun akta'u wungkul mah teu tiasa teu bisa. Maka dicantumkeun syarat taukid sumuli cuma hanya dua hiji kulapan kullun atau kulapan ajma'u atawa anu kana ajma'u nyata akta'u abta'u absa'u. Dijamakeun nya akta'una teh dijamakeun. Sebagai catatan menang telapat kullun di taukidan kulapat ajma'u jawabannya menang kan tadi mah ajma'u di taukidan kulapat naon
aqta'u abda'u absor. Tah ieu ge lapan kullun ditaukidan dan mingkeun lapan asma'u kenging teu kenging. Jawabanna catatan. Lapan taukid kullun meunang ditaukidan ku asma'u. Jadi kumaha? Lamun kulluhu tidituna sebutkeun ajma'u. Lamun kulluha jum'a'u. Lamun kulluhum ajma'una. Lamun kulluhunna juma'u. Cara nokidana teh. Contoh ja'al jaisyu kulluhu sareng. Ja'al jaisyu kulluhu geus datang tentara-tentara sadayana. Lamun kulluhu sok jadi kunaon yang didampingin ku ajma'u? Ajma'u. Ulangi kumaha? Ja'al jaisu kulluhu ajma'u. Tidak mudakarnya, dalam memudakar ku ajma'u. Lapadna mufrad jais teh. Al jaisu. Tapi jero nama naon? Tentara teh. Loba. Jundun lapadna mufrad jero nama loba. Atawa lapad qabilah. Qabilah lapadna naon? Mufrad. Ngan jero nama loba. So ja'al qabilatu kulluha ja'al qabilatu kulluha jum'a'u. Logatna mah sakabehna keneh eta ge. Contoh ketiga anu jama kaum ja'al qaumu kulluhum ajma'una. Entas kulluhum ajma'una nya. Keempat contoh yang nu muannas nisa berarti nisa mah ja'atin nisa'u kulluhunna jadi juma'u. Jadi eta mah geus paket. Lamun kulluhum aku ajma'u, lamun nu muannas kulluha jadi jum'a'u, lamun jama mudakar kulluhum jadi ajma'una, lamun jama muannas jadi juma'u. Fasajadal malaikatu kulluhum. Lamun kulluhum berarti naon? Ajma'una. Ari cek setan teh rek ngagoda ka anak Adam. La ughwiyannahum ajma'ina. Oh iya tanpa kulluhumnya. Data kuliah kulluhuman lapat jam juma'u atau ajma'u. Kesimpulan adawat taukid syumuli ayat 2 hiji lapat kullun dua lapat ajma'u. Kedua taukid syumuli mah jang muatan muakkadna anu seueur afrodna atau sebagian seueur bagian-bagian jerona sepertikeun kata kaum loba jerona kata tentara jaish loba kata nisa loba katilu boleh lapan kullun ditaukidan ku lapan ajma'u paketna ya 4 lamun kulluhu jadi ajma'u lamun kulluha jadi ku jum'a'u lamun kulluhum jadi ajma'una lamun kulluhunna jadi jum'a'u. Catatan ketilu setelah lapan ajma'una menang diikuti ku kata taukid nutilu hiji lapan naon aqta'una abta'una atau absa'una. Tapi ieu nutilu teu bisa otomatis naukidan teu bisa. Hayang sabada ajma'u wungkul eta. Bagian contoh narkibna. Contoh anu keur tingkah nasab. Ra'aitul qauma kullahum. Langsung sekaligus kena jeung sareng ajma'ina. Ajma'ina.
Roa itu fiil jeung fa'il. Al-qauma tarkibna jadikeun maf'ul. Kulla tarkib kulla tarkibna ngajadikeun taukid tina lapad al-qauma. Kulantaran muakkadna al-qauma tingkah nasab maka al-kulla ge tingkah nasab. Alamat nasabna ku fathah sabab kalimatna isi mufrad secara lapad mah. Kan beda tetasnya jamakeun. Segata ketengah gaduhan segat magi guer mutasarrif. Kulla mudhaf hum mudhaf ilaih. Kulantaran mudhaf ilaih tingkah JR dimabdikeun kana sukun nyicingan di nama al-JR. Ari mabdi mah teu barobah kitu JR na teh. Kullahum. Kalimatna domir mutasil majrur tudukana jama muzakkar gaib. Segata tanggaduhan segat bagi guan mutasarrif. Ngalogatanana kullahum tegasna sakabehna kaum. Tegasna bahwa taukid sakabeh bahwa lafaz kullu kaum marji domir atau tempat pengembalian domir lafaz kum. Saran adalah kullahum tarkibna jadi taukid tina lafaz al-qauma kulantaran muakkadna tingkah nasab maka kulla tingkah nasab. Alamat nasabna sabab kalimatna isim mufrad segatna tengah gaduhan segat margi goer mutasarrif. Kulla mudhaf hum mudhaf ilaih. Terus kulantaran mudhaf ilaih tingkah JR dimabdikeun kana sukun nyicingan nama JR. Kalimatna hum domir mutasil majrur tuduh kana jama mudzakkar gaib. Segatna teu gaduhan segat mangiguan mutasarrif. Ngalogatanana kullahum tegasna sakabehna kaum. Tegasna bawa taukid sakabehna bawa lapad kullahum. Kaum majanapin marjidomir lapadhum. Ajma'ina kadua tarkibna jadi taukid kadua tina lapad kullahum tina lapad kaum ngan didampingkeun unggul jadi nguatanna mah kana kaum muakkadna mah kulantaran muakkadna tingkah nasab maka ajma'ina tingkah nasab. Alamat tasabna ku iya sabab kalimatna mulhaq jama mudzakkar salim. Ari ajma'u teh dimufradkeun ge geus ajma'u geus sakabeh logatna teh nya mufradna ge. Jadi ieu mah kalimat anu teu bisa ditakte. Ditakte teh diputus-putus, dipotong-potong. Kana lamun zaidun mah zaidun tasnyakeun zaidani jamakeun zaiduna. Zaidun teh berarti zaidun zaidun zaidun. Sabaraha tah? Tilu tuh berarti jama bener. Coba lamun ajmaun. Lamun mufradna lafaz ajma'u. Ajma'u sakabeh. Itu geus kabeh jeung geus ajma'u geus sakabeh. Itu bisa ditakte, bisa dipotong-potong eta. Atawa lafaz isruna 20 isrin sabaraha tah? 20. Ari isrin naon jamakna? Taruhlah istri itu jama. Berarti tidak lapan asrun. Asrun itu berapa? 10. Lamun 20 berarti asrun. Sabarah? Ya 30 asrun. Jadi salah. Mata istri nanti ia disebutna mulhaq jama. Soalnya mufrad lagi geus jama gitu. Isrun gitu. Jadi kan dari jahit mah jahit. Berarti itu entos tilu bener gitu minimal. Di asrama itu bisa atau ajma'u termasuk lapan alam rabbil alamin mulhaq jama eta ge. Jadi wihani sabab kalimatna mulhaq jama mudzakkar salim segatna teu ngadoh-dohan segat magiguan mutasarrif. Ngalogatanana ajma'ina tegasna sadayana. Ringkas eta mah nya faiz jeung sani dua. Ajma'ina tarkibna jadi taukid
kaum kulantaran muakadna tingkah nasab ajmaina ge tingkah nasab alamat nasabna sabab kalimatna mulhaq jama muzakkar salim ari mulhaq teh dipilukeun jadi dikelompokkeun wungkul hakikatna mah nya muzakkar salim hakikatna rada-rada ya mah rada-rada jama muzakkar salim ya. Terus dengan gaduhan segat bagi guer mutasalim ngalogatanana ajma'ina tegesna sadaya rarangken taukid sadayana bawa lapan ajma'ina. Itulah tentang taukid sudah selesai. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.